Pengumuman kesadena. Sampurasun, hampura telat penting bagian rona mata oge bintit tunuh. Paling ge siapa molor di Mahrana. Yang bagus supaya sih kak ketua rehet. Apal teu dikumpulkeun di dieu arek naraon marane ha? Sudah jelas bos pasti rek perang. Eta mah baheula. Deka ayeuna mah geus hayang jadi jelema bener. Jadi mantak dikumpulkeun ge kieu nya barudak. Tapi sebelumnya dek arek minta maaf. Ti semet ayeuna. Beres nasihat teh ulah sok ributan wae hirup teh. Teh ayeuna mah cukup, pokona mah cukup. Mending oge karena hal-hal positif anu bermanfaat yuk ah. Padahal geng batur mesti hareula pan. Oh, huunya geng mana wae sih teh? Beres loba anu bergerak karena sosial mah. Aya geng Gunawan Subekti dengan sinerginya, Geng sahabat Kristiawan Peduli dengan kekompakannya, geng sehati gerak bersama dengan cepat tanggapnya, dan geng Ustadz Nana dengan keterampilannya. Semua bersatu hiji dalam satu bengketan menjadi pasukan-pasukan khusus Allah dalam menebar kebaikan. Tah baheula mah geng Basit oge sok aya gabungan, ayeuna mah Bang Bungtena kurang kompak euy. Kan kompakan dia tuh. Ame Abdul. Rindu meriung kembali. Lamun karena dunia sosial gitu geng orang terkenal moalnya. Insya Allah terkenal, komodi ieu mah terkenal lagi dunia akhirat bro. Benar ini mah pasti lebih menantang. Hayu atuh kemuan kapan kita bisa mulai ya? Tapi sing ngaringet oge dak. Hampir kabeh jelema mandang urang-urang teh sampah masyarakat. Jadi pas urang keterjun ke dunia sosial teh pasti aya wae anu ngaledek, ngahina ka urang-urang teh nganggap ria. Urang lempeng we karena Allah lah. Ya. Tong butuh penilaian jelema lah, cukup Allah we nu nilai urang-urang wa. Wa. Non. Wa apal teu? Tanggal 18 ulang tahun Pi Project anu kadua genep. Hah? Pi Project ulang tahunnya? Heeh, tadi gedek cek si sumbu kompor, mana si bu kempelan teh? Nu bener sih teh kueh tamang. demi Allah. Ngan konserna virtual. Kumaha lamun urang nonton bareng? Urang nostalgia wa. Ngilu teh. Daripada loba ngalamun, mending ngilu lalajo jeung barudak jig. Urang nobarnya. Mangganya. Kelanya daknya nya. Ketua. Naon deui sirik sia teh? Ketua. Rek tuluy ka mana dia enak? Dahar. Lain bisa arek nonton acara ulang tahun Pi Project. Nontonnya di Maxstream atau loket.com. Ngerti meureun maksud dewek naon? Maksudna mah si bos rek maksakeun beunta oge.